Tanggung jawab jadi guru teh teu sababalaya, teu bisa heureuy mun boga predikat jadi guru. Sanajan lain di sakola kuring angger osok disebut Pak Guru. Mun ka masjid ku tetangga angger we osok disebutna Pak Guru. Apal kuring ge yen guru teh pahlawan cenah mah, pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi naha konang pahlawan tapi da beban jeung beurihna jadi guru teh teu kacida, beurihna teu kacida hesena. Komo di zaman kieu mah yang hareupan budak anu mental jeung karakterna geus kapangaruh globalisasi, geus luntur tata krama anu dijunjung luhur. Budak ayeuna mah teu bisa ngarean saeutik-saeutik acan ku kuring. Jadi kuring mikir, nah emang teu bae ngajarna atau emang budak-budakna geus teu apal naon ngaranna sopan santun teh. Kuring geus nangan cara naon wae anu bisa dipake ngajar ngarah budak bisa kana pelajaranna. Tapi naha geuning budakna mah jongjong we nyaho HP, ngobrol jeung babaturan, ngadengkeun lalaguan. Ari pas ditanya ngaruleng, teu apal naon wae anu geus diajarkeun. Kolotna protes ka kuring, pajar kuring teu balik ngajarna. Ieu teu balik atawa emang budak manehna anu salah anu teu bisa ngahargaan guru sorangan. Ka kantor pupuh sakola ngadu cenah kuring guruna nu teu balik. Astagfirullahaladzim, Gusti Nu Maha Mulia, kudu kumaha kuring hareupan kitu. Pantes kitu kuring disebut pahlawan. Mun kos kieu wae iwal ti sabar jeung sabar nu bisa nyemangatkeun diri ieu. Kuring ngarasa salah tapi kuring geus usaha marubah ngadidik barudak ameh bisa apal deui naon ngaranna etika. Tapi untungna aya hiji dua budak nu bisa jadi semangat kuring dina ngajar. Ieu budak nu dididik kolotna budak nu ngarti kana etika, nu bisa nyieun diri ieu semangat. Kuring teh kudu bisa ngadidik nu lain meh hade kalakuanna jeung teu ninggalkeun sopan santun nu jadi pangluhurna.